Ulah koh apa itu? Atuh telur Pak Haji. Atuh cek aing cek sate embe. Aing bukan rasaan. Lagian cenah Pak Haji ngomongnya gitu, atuh sia dengan jawabnya tolol model gitu. Ada meh beng pasea. Dan hiji bakal dijembarkeun rizkina satauneun. Hayang jembar rizki, gedekeun muludan. Ima rizki hayang jembar nyumbang teu daek. Ai maju berkat beuki. Eta nu kudu dibedil ge nu kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul aradina was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat. Wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wal karamat. Salatu wa salaman daimaini mutalazimain bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun man fariha bina farihna bihi. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat teriring salam senantiasa Allah curahkan keharibaan alam junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan orang sadaya anu halaladi ruang ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para kiai, para sepuh, para ustad, saumumna kiai nu haladi ruang ieu, bil khusus al mukarram guru urang Kiai Haji Udin, al mukarram guru urang Kiai Ajon, sarang para kiai-kiai nusanesna. Urang daroakeun marugia marantena senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, dipararanjangkeun umur anu bararokah. Aparat pejabat pemerintah setempat wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran, urang doakeun mugia para pejabat-pejabat urang tinu handap dugi ka nu luhur sing dijadikeun para pejabat anu amanah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Ieu kampung naon ngaranna? Mudah-mudahan pemuda sakampung Kutruk beres muludan berikut masyarakatna sing dijadikeun manusia anu ahli ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saking sumangetna urang Kutruk ngayakeun peringatan Maulid Rasul, saking cinta anak ka Kanjeng Nabi sehingga teu kabagian bulan mulud, teu kabagian silih mulud sampai bulan Jumadil Awal. Alhamdulillah. Kiai naon eta meunang ganjaran muludan sanajan bulan silih mulud dangukeun. Eueuh keteranganana eta muludan kudu bulan mulud bae.
mun bisa mah ngagungkeun Rasul mah unggal poe. Sabab naon? Sabab Kangjeng Nabi mah tilok poho ka umat samenit-menit acan. Ari urang Masya Allah Bu Pak Kangjeng Nabi mah ingetkeun can pernah poho ka umatna samenit-menit acan. Ai urang kadang-kadang satahun sakali ngayakeun muludan di penta 200.000 bari teu lalunas talolol. Aya anu kitu di dieu. Tiba heula ngomong cinta bae cinta ka Nabi aya di penta muludan teu lalunas. Tapi urang kutruk mah alhamdulillah saking sumangetna sehingga ngondang kula bulan mulud teu kabagean ceuk kula silih mulud kumaha Haji pinuh Jumadil awal aya ta kosong eta ge akhir heuleus teuing Haji bulan Roah los cenah. Tapi kami menang ganjaran meureun be moal dikurangan sagede kuman-kuman acan dengekeun ku panitia sagede kontol kuman ge moal dikurangan eta pahala ganjaranana alhamdulillah kartos Masya Allah kunaon kitu eta urang kudu muludan Kiai nu mantak urang kudu muludan urang mah kudu rumasa hirup loba dorakman lamun doraka eta deket keneh lamun dorakman mah kablod itu deui urang mah rumasa ibadah teu pati beuk salat belang ben puasa teu pati beuk maca Quran teu pati da maca sholawat urang kutruk marah aya petir doang jeleger Allahumma shalli ala Muhammad kulantaran urang mah hirup loba doraka lamun cenah ieu urang andai kata ka surga kudu ku amal perbuatan urang endek make nu mana ya Allah maaf Bu Pak punten andai kata cenah ka surga kudu ku amal ibadah urang mohon maaf ulah aja boroning nu bodona keurna kiaina jeung ustadna andai kata ka surga kudu ku amal perbuatan anak mohon maaf teu sanggup naon sababna ya Allah Bu Pak ternyata ibadah ka Allah teh hese sugan be cenah Kiai kami atuh ka surgana melalui salat nu mana nu ngasupkeun ka surga ja kami ge sok cenah salat mah belang-belang ge cek urang kutruk Masya Allah sugan be kami teh ka surgana melalui salat weuy salat urang mah usolli bapak-bapak di musola hate mah jalan-jalan ibu-ibu usolli di imah hate mah jalan-jalan sok jawab ku ibu cing jujur ibu meme salat moekeun pakaian tengah-tengah salat hujan jawab inget ka pakaian inget ka salat eta geuning rakyat dewek tuh jalujur lebah dinya nama Allahu Akbar be hujan gede wow aing mana neuk kondangan isukan ya Allah baju aing beus aing teu jadi kondangan salat nu kitu nu ngasupkeun ka surga jauh amat ya Allah para hadirin wal hadirat pan urang malaju bae ketika Allahu Akbar kabayang rahu tangga be inna salati wa nusuki wa syarimi wa kopi terus kabeh ka bawa jawab ku lurah nu jujur ya lurah dijanjian ku jelema Pak Lurah di mana saya di rumah nanti zuhur saya mau ke rumah ini ada rezeki insya Allah Pak Lurah yang dulu kita bisnis goal untuk Pak Lurah 1 miliar Masya Allah keur salat lurah Allahu Akbar tidit wah 1 miliar jawab nu jujur inget ka salat inget ka 1 miliar tah bener eta geuning sarua ku lagi kitu moal ngomongkeun batur neuk make nu mana Bu Pak salat ibadahna coba urang ya Allah para hadirin wal hadirat hese ulah kitu cenah Kiai
jadi dia ge kami leletikan osok ngaji terus jam kami ke sugan bisa belajar khusyuk. Alhamdulillah ku lagi leletikan macam kurang dia bisa khusyuk jakula kamari ku khusyuk salat asar kuat genep rakaat. Heuy lain khusyuk tah mah jelema linglung loba teuing hutang Bang Emok. Nah sia loba nu nginjemnya batur jurig pamajikan tolol pamajikan polongo tedek syukur ke pangeran dagekeun ku ibu iya sina muludan rem jadah doang. Bu nu penting mah awak cager dahar teu menta imah teu kabocor hayang naon deui jang naon loba duit ge aya di rumah sakit mah ibu sok leuleuwihkeun hayang naon deui kitu mantak bergaul teh cing atuh pilihan babaturan teh ulah sok abring-abringan jeung jelema grup-grupan ya itu sok bring ka mall bring ka dieu salaki batur mampus sia mah tukang ojek salakina bengek salaki sia bener tante hi Masya Allah ulah sok loba teuing nempoan hap nempoan tik mending kene sia nempo tai pitik jeung tai kotok enggak syukuran bae ka Gusti Allah. Alhamdulillah sakieu mah urang dahar henteu menta kabat atuh anak leleutikan ka kajadanan bener nu hiji ka sakolakeun nu hiji ka pasantrenkeun. Alhamdulillah imah sakieu mah urang atuh henteu kahujanan. Masya Allah nu penting mah awak cager bu punten ari awak cager mah nyatu jeung jukut ngeunah ai kitu sia undang delain jukut woi daun kacang lain jukut eta da jukut ya Allah teu pira nyatu jeung sangrai uyah diburu lu ku daging atuh ngeunah aya awak cager mah tapi jajal awak gering nyatu jeung paria pahit naon aing salah ngomong enggak syukuran baik ka Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti abdi masaki syukur ka Gusti awak cager salaki sakieu mah leleutikan ge usaha. Alhamdulillah enggak salaki usahana misalkan jadi tukang ngaduk bangunan syukur bae. Alhamdulillah bahkan jadi kenek-kenek na acan ya Allah. Alhamdulillah pak pak mamah masaki boga salaki bapak syukur ka bapak syukur ka Allah. Alhamdulillah boga salaki bapak gajina sampai 100.000 lantaran kuling ngaduk ya Allah berangkat isuk balik jam 5 sore. Alhamdulillah Masya Allah sakieu mah atuh alhamdulillah imah urang boga 2 kamar kamar kahiji urang kamar kadua anak 18 kuari kereuneuh deui. Masya Allah tibatan deuleu tatangga urang macana ge gajina sataun teh sabulan teh 200.000 tapi balikna satahun sakali. Masya Allah mata ke anakna hiji bae can nambah-nambah aiku jarang panggih tapi bapak jeung mama unggal poe panggil terus jios deui reuneuh deui. Alhamdulillah geus mantak bapak mama mapa syukuran bae ka Gusti Allah syukur ka bapak ya Allah bare tomang untung ieu mama boga salaki bapak baheula mah ieu mama embung ka bapak teu kuari mah embung ditinggalkeun. Alhamdulillah ari eta cenah bapak kapanasan Masya Allah usaha leus teuing paganjaran ari eta cenah punduk bapak pahili jeung punduk kebo leus teuing mama mah ridho ikhlas dunia akhirat boga salaki hideung wios Gusti salaki abdi hideung leus teuing Gusti kajen hideung mah angel kablok. Masya Allah leutak nangleg 2 cm kitu kanyahoan aya ku hideung syukur abdi mah Gusti boga salaki hideung Masya Allah bahkan kamari bage meh bekasi ku mobil sampah japajarkeun plastik la ilaha illallah ku hideung-hideungna nuhun abdi mah boga salaki hideung ya Allah Masya Allah kamari bage ngariung ka putruk nyokot berkat 12 teu kanyahoan ja hideung ieu wias Gusti dodol teh nyogel lagi tari hideung mah
bener tak bener tak laju eta salaki abdi mamates maneh nyaho kulit hidung atuh make baju hidung deui make peci putih atuh doang teh cak-cak laju eta ku salakina di anakna mamantes maneh di ku karunya di ka bapa meureun nya nu usaha anakna dibelikeun bajuna bapana beureum nyaho kulit hidung make baju beureum atuh doang kulit tangkil. Masya Allah, alhamdulillah, lila nuhun Gusti abdi boga salaki hidung leus teuing syukuran bae ka Allah. Bapak boga pamajikan cerewet, Pak kajeun syukuran bae. Pamajikan cerewet nu penting kejo asak. Ji, atuh ai bikang mah eta awewe cerewet geus di pabrikna. Urang mah nanya kieu doang ka pamajikan urang, "Mah, kejo asak apa tacan?" Sabaraha kata eta? 5. Mah kejo asak apa tacan sabaraha kata? 5. Urang mah nanya 5, pamajikan mah ngabalikeun 164. Mah kejo asak apa tacan dengekeun kami mah isuk-isuk mimiti nganterkeun anak terus kami mau ngomana piring laju tutur kami nganterkeun anak ke sekolah laju teu ngombatai kotok la ilaha illallah aing mah aneh tak awewe urang nanya kejo asak apa tacan katai kotok ka babaw teh ka harti ka geus awewe mah cerewet geus ti pabrikna geus ti dituna geus teuing syukuran bae Pak boga pamajikan cerewet nuhun Gusti abdi mah boga pamajikan cerewet lumayan wios Gusti ngeunaheun teu kudu meuli radio Masya Allah loba hiburan Gusti mata kali mah ceuli torek sabelah nuhun Gusti abdi mah boga pamajikan cerewet Masya Allah imah aman teh kotokan ja kotok sieunun bau mantak cirikeun lamun imana teh kotokan cerewet damang boga imah kotok kana labur jing cek kotok urang ulin yuk kayak masih eta loba remeh karena kayak keur haol teu hayang aing kemari ge gariung aing geus eta cenah kotok bete daekeun rah kotok heuy mantak dek tuh ja geus serian nu cerewet eta sebab awe mah kitu dengekeun awe mah ya lamun nawar pakaian encan gepeng mah padagang can eureun ya lalaki mah mun nawar mang sabaraha duit di daging kotok sakereutna 20.000 Pak Haji hayang dahar di daging kotok urang mah lalaki anak 3 urang saurang pamajikan 5 kan bungkus 100.000-an menang 5 jajal awewe mang sabaraha duit di daging kotok sakereutna 20.000 meni mahal 20.000 tilu meren cek padagangna atuh teteh bedo dagang sakalian kunaon eta geus di pabrikna kos kitu ulah sungan sengi rodiah aya teh rodiah di dia aya teh anah aya wah aya si Masito teh icot aya si Odah si Mimin ge teh Ici si Nunung rah kumplit amat ya rakyat dewek rah terus ya atuh jakarake mulai Masya Allah para hadirin ndek make jalan nu mana ibadahna ka Gusti Allah cenah ulah kitu Kiai sugan be kami asup ka surgana ku jalan puasa lah puasa orang puasa dendam pindah nyatu di barang kapeting coba tanggal hiji eta di meja pembukaan lurah pot pinuh pansarsir keur bulan puasa mah hayang anu eta di meja pembukaan kolak tapai kolak duren es campur es kuwut es doger ya Allah laju bala-bala bubur Cirebon Masya Allah bonteng puan kelapa muda ya Allah surabi segala naruh lumpuk bekeri mararukung meduang kutang dina usina Masya Allah tahu bulat tahu gepeng tahu penyon araya kabeh cek bapak kolotna jam sabarai karena kayak bahasa tengah genep angel lamat teka wawa bamati isuk cengakan lalur acan nggak segara rene kawa kabu halo aing karena kesapoe tabeh bedug
tong di musola terang dur adzan batur Allah encan geh nu adzan datang karena bar tahu biak 16 ya Allah mendadah itu diembat iya dicokot iya dihajar itu diuyup nongkorak bekieu cek tetanggana mang hayu taraweh beteram boro-boro taraweh cenah aing isa gento eta kalakon budak kutruk nu kitu eta benar ya Allah datang ke masjid dihantem taraweh ngebut imam teu kira-kira deui ieu musola geus bararagus ya ieu aya imaman lain kula mah bisik kieu doang musola kuari masjid bararagus ari imamnya wakabatur awas teu saeutik riwayat bulan puasa teu saeutik imam nu nyewa masjid bagus nyewa imam teu saeutik bu pak makana parenting anak ieu lamun ibu boga anak 8 wayahna 2 tah mondok ibu boga anak 3 hiji tah mondok nu 2 titah neangan dunia musola bagus anu mimpina apalah arti musola bagus apalah arti masjid bagus mun eueuh anu mimpina endek nyaho kumaha urang kana agama pala hadrinul hadirat sok ayeuna bagi ku urang mantak palurah dangukeun ku lurah ya nya lamun eueuh perbub kula sering ngomong di Pandeglang ibu bupati cek kula kalau tidak ada perbub tidak ada perda tolong sampaikan setiap ibu sambutan camat sambutan kepala desa sambutan lurah sambutan tolong per RT munu sakola aya 20 kami minta ti rombongan ustad anu masantren cukup 2 engke pae saha nu ngurus eta musola engke saha nu ngimaman engke jumatan kumaha eta misalkeun aya ustad hiji gring saha serepna geus burit Masya Allah cek masyarakat ceng abah kemana mencret waduh Masya Allah tung na eta jadi imam rah pasurung-surung ayo nu kolok nu ngora hai kakak ayo tungtuna budak leutik rame di masjid ayo maju jangan malu-malu Masya Allah akibat urangna eueuh nu balajar agam lain kita jadi kiai lain dasarna ge ulah jadi kiai kabeh bisa berebut berkat kiaina ustadna tiap musola minimal 3 mah kudu 2 kudu aya minimalna lamun hiji mah karunya teuing ya Allah kula boga babaturan mang mana eta jadi ustad jadi kiai di lembur aya manehna doang menit nipu eta berkat numpukna awak gring ngariung sampai 5 kali bu itu cenah itu sunatan mun bari deui cenah itu nu ieu meras imah nu itu tahlilan bener kula ka haji cenah waktu menang ka mananya ya Allah lamun ka mana kudu bebeja heula ka masyarakatna ke cenah ka mana ustad kula ka nu heula lain naon cenah isi itu gering doang asana paeh moal kabel ge cenah kuat kitu eta jadi kudu bebeja heula engke ngeunaheun cenah ngabejaanana Masya Allah kunaon eta ku eueuh mantap aja berpikir orang dia orang kutruk musolana geus bagus aya eueuh nu mondok jujur lamun encan aya geura ayakeun nu marondok mun enggeus geura bantu ku nasehat jeung ku biaya nu mampuhna nu beungar kudu nyumbangkeun kudu kieu mun anu mondok ieu assalamualaikum salam sia balik ya mondok boga balik bah kitu kunaon balik kana bakula geus eueuh terus makula geringan bae adik kula 8 nu kumaha kula ai ulah eureun aing di Jawa umur Masya Allah hai siapa yang dibantu tajang ka pondok saya 500.000 anda kata nu mampu ya mah eta beasna adapun ibu sia jeung ade di sia aing nu nanggung jawab isukan ku aing dikawin cager tama akur bapak-bapak lurah tuh ngomong akur
Ji, bo pak ya ilbadia ya. Coloi seorang. Siapa non masakan balik? Bubu ibu kula lah kumaja geringan baik. Ai, ieu ti ai. Beas tah 10 liter. Aya urang kutruk nu kitu. Pastilah. Lamun nu kieu aya nu kieu ya. Sia kunaon mandok balik. Buku abah kula 8 geus eueuh, adik kula 8 mah kula geringan. Atuh sia deui tolol. Nyao kolot bae sia kala mondok lain gawe. Aya nu kitu mah. Kabeh lain aya deui. Atuh kula barang neuleuh kasepuhan di dieu atuh hanya aya kiai ajon aya abah haji aya kiai. Ieu pala hadirin. Wayahna urang dia. Kudu aya urang dia nu berangkat ke pondok ketika balik lamun boga pemajikan kudu mampu na didarukung agar dia tak bimbing kami. Masya Allah Rabbana Karim. Akur tuh nek make jalan nu mana ka surgana ku urang mah salat acak-acak puasa urang mah acak-acak taraweh masya Allah kuat diinti bela sadak cenah imamna ieu mun cenah mang anu waduh lambat ieu mah cenah hayang anu ekspres be taraweh Allahu akbar Allahu akbar amin dalin amin cenah naon kuat digeber Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sami Allah nu ngora kuat jajal laki-laki ngkan rujak cangkalang akan sagala gala sore kot urulu beutah balik di masjid galayang goloyong cekin cuna abah kunaon abah mabok taraweh cenah ndek make nu mana urang pala hadirin hadirat coba eta ka surga kulantaran urang mah rumah saloba doraka ayalah peringatan maulid model kieu kumaha kitu Masya Allah cek Imam Junaidil Baghdad man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil iman sing sahabai jalmana urang mana baik hadir ke tempat di mana eta di tempat diayakeun muludan model kieu tadi mahalul qiyam marhaba Masya Allah maka eta jalma jelas geus bagja netepan dina kaimanan alhamdulillah berarti nu datang ka dieu urang kabehan keur netep ku Allah dibere ka iman Masya Allah untung tuh untung memodal henteu nanaon henteu gek bediuk ya Allah bagja dina ka iman bahkan cek imam cek Syekh Nawawi Tanara ieu rah dengekeun yo ieu nu penting yo dengekeun ya bawa ka imam balik sing sahabae jalmana urang mana bae nu ngayakeun muludan maka ku Allah bakal diberi ganjaran perkara dunia 3 perkara lamun eta jalma tukang ngayakeun mulud tukang nyumbangkeun kana mulud nyumbang teh sia tolol untuk nyumbang hayang teu ka surga hayang teu disapaatan ku Nabi kunaon sia teu nyumbang muludan kunaon teuy dengekeun ieu ganjaran muludan pohara pala hadirin maka para jamaah sadaya ketika Rasulullah dilahirkan ke alam dunia nah berjanji tadi kan dibaca berjanji ayat dina berjanji wa tabasyarat wuhusul masyariqi wal magharib bahagia saha ti masrik dugi ka magrib bararungah bahagia ararat bararung saha Masya Allah kabeh bararungah busasatoan bungah tatangkalan babatuan bunga naon lahir Kangjeng Ro ya Allah pala hadirin wal hadirat ulah aja baroning ketika lahirna ieu ngayakeun muludana bage araratoh jelema punten Bu Pak etal rah kula memeh bulan mulud ka Serang samping ude ke bulan mulud eta sok meuli samping aja
eta geus kitu ngaliwatan ka toko Cina, eta toko Cina tokona endog eta mang meni gede tilu puluhan ton stokna cek ulah kok apa itu atuh telur Pak Haji atuh cek aing cek sate embe aing boga rasaan lagian cenah Pak Haji ngomongnya gitu atuh sia deui ngajawabna tolol model gitu meh baeng pasea atuh entang geus nama terus cek ulah teh kok itu banyak amat untuk apa Pak Haji lupa apa kan bentar lagi mulutan mulutan cekula kok kula api-apianan be mulutan siapa kok Pak Haji pura-pura ya mulutan Nabi Muhammad lah Nabi Pak Haji saya juga nggak bakal ngakuin atau bari naga saya mau dia aku ku Nabi aing ih sia mah Cina aing mah geblek-geblek ke Islam dong orang kutruk tolol-tolol ke Islam folongo ke Islam umat Muhammad aja cek mana enak kok cek pula ini banyak amat Pak Haji alhamdulillah berkah Pak Haji nyaho berkah segala tas eta aneh aing mang eta nyaho berkah nyaho mah berkah cenah Pak Haji berkah kumaha kok ini telur bulan Maulid mulai minggu depan saya oper Pelabuhan Ratu Rangkas Bitung Pandeglang berikut Tanggerang Jayanti Gembong Cisoka saya yang ngirim sehari nyampe 10 ton eta Cina atuh ulah aja baroding Cina dalam dia pedagang mendingan jajar bener tak pedagang bakso pedagang es pedagang cilok pedagang cimol dulu aing meni sempit tadi nak asup mobil aing ararato eta untung tak ya Allah ekonomi leletikan berjalan dulu pedagang cilok tadi cos nyelokan ciloknya nah. Pedagang nanti yaki-yaki gitu nanti hah naon takoyaki eta pedagang anu ngomean balon dasar ridik udah leutik deuleu teruskeun beceng dasar ge pedagang mah terus pedagang bakso pedagang mie ayam ngan mun bisa kieu ya pedagang mie ayam pedagang bakso pedagang cilok pedagang cimol lamun iya beres muludan masih kene nyesa mun ngaku cinta ka Nabi gratiskan dong akur satuju dalerah rakyat terus banget gratis kabeh dulu ya Allah demi cintaku padamu ya Rasulullah sisa baso sisa mie anu tebeak Masya Allah jarang nyumbangkan maulidan karena ngadenge tiki Jamal kusumbangkan sesa baso sesa mie sesa cimol sesa cilok alhamdulillah woi dengekan pedagang baso dengekan pedagang cilok lamun anjan nyumbangkan cilok cimol baso mie ayam sesana insya Allah sia bakal asup ke surga jaga jeung gurobag nasup itu beneran bablas langsung sebab eueuh polisi di itu mah utang nilang deui eueuh ngan lamun geus di surga pedagang baso ulah dagang deui eueuh saos di ditu mah untung teu atoh teu atoh ja ibu-ibu ge coba bae pan geus tanya bae ka panitia hei eta di musola naon di musola naon ngaranna ya di musola Nurul Jannah cenah iraha ta muludan engke cenah tah kena tah timbeuri eta mah ya kiaina teu meunang waktu barangna mah lambat ngondangna kunaon lambat tuh atuh meureun dala-dala duitna bisi teu mahe gitulah pan izin mereka leutik mah ieu cenah nya eta ente mah panitia cacahan rah ieu mah atuh henteu lah aya lurah lah amin ya rabbal moga-moga lurah orang panjang umur sehat badan bisa ibadah jembar rezeki anakna saroleh-sarolehah aing melain ngalem sia Allah lain sia masih curiga bae nah tah make cenah dibere duit atuh aing mah kajan teu kitu geus dibere ieu kunyana iya deh kula mang mantak ieu kula ceramah cek kula panitia ieu cerah naon muludan mantak kula gagah dangdana ieu jarang dikeluarkeun paling seminggu sekali sorban ieu biasa nara lamun ceramah make sorban ieu tilok kurang 30 juta menangna eta nya kamari ge di ditu eta teh nya tadi dia mata beneran deh beda sorban ieu siringan kamari eta rah make ieu 30
paling letik teng gede mah atuh teu sakitu ge atuh lah tadi teh amaran lah aduh iya orang pan bararungah ku ari di dia betul apa tidak alhamdulillah maka cek Kangjeng Nabi man farihabina farihna bihi saha jalma anu ketika aing dilahirkeun ke alam dunia cek Rasulullah farihna bihi maka aing jaga di kiamat bakal bungah ka eta jelema otomatis jelma nu dibungahan ku Kangjeng Nabi bakal babarengan asup ka surga jeung Kangjeng alhamdulillah ya Allah jarumah saurang maloba doraka betul apa tidak ya Allah geus ku sabab sakitu hadirin ieu pahala maulid ku God cek Syekh Nawawi sing sahabae jalmana urang mana bae anu ngayakeun muludan maka bakal dibere ganjaran dunia 3 perkara bejakeun supaya tahun hareup leuwih sumang hiji lamun jalma tukang ngayakeun muludan hiji bakal dijembarkeun rizkina satauneun hayang jembar rizki gedekeun muludan imah rizki hayang jembar nyumbang teu daek ai maju berkat beuki eta nu kudu bedil ge nu kitu pamjadah doang sok enak aing kadang-kadang eta benar tak ya Allah pala hadirin makar heureuy we atuh Bu supaya tambah sumang dodol hayang jembar rezeki insyaallah lamun jalma nyumbangkeun muludan bakal dijembarkeun ku Allah rezekina dibere cukup sataunan ti bulan Jumadil awal kuari sampai 1 tahun Jumadil awal engke ku Allah bakal rezekina dibere cukup teu cukup ku amin kudu ku nyumbang imah amin mare mantap kana muludan terus hayang jembar rezeki geus urang tahun hareup mah siap oke dak tahun hareup aing masyaallah meuni nyerebet hati aing balik ti dia musyawarah jeung salaki Pak ada yang tadi Ki Jamal ngomong ada yang ngelah aing ge deket layar beri molor ya Allah mama Pak kabita oh si mama ge insyaallah Bapak ge tahun hareup lah siap urang tahun hareup pokona siap insya amin ya rabbal sing sumanget pun hareup 2 cek Syekh Nawawi lamun eta jalma tukang ngayakeun muludan bakal hirupna ku Gusti Allah dibere aman satauneun hiji eta jelema moal dicongcong oray amin kitu sia hayu mending muludan tapi nyumbang muludan mending dicongcong oray nu kadua moal ketabrak motor amin gitu moal ketabrak mobil satauneun aman coba moal kajempet lawang ih pajar teh henak bener kajempet lawang sampai lecet masih henak eta kajempet lawang eta di moal bakal aman 1 tahun ya Allah bahkan cenah ge eta kampung moal kahuruan moal katarajang angin puting beliung moal katarajang banjir moal katarajang gempa anu ngorbankeun korban jiwa lantaran ku gedena ganjaran mulud ya Allah kamari teh aya gempa bage urang kadak saeutik gempa jelema kuat geus kabeh ngagala libri komo di Cianjur kamari dulur urang bener teu ya Allah saeueta Allah kawasa Kyai tah endek nyieun hambana zikir sakolong dunia teu kudu gede digilekeun saeutik Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah jelema kabeh mararuji Gusti Allah kawasa endek nyieun hambana zikir sakolong dunia teu kudu gede digilekeun saeutik la ilaha illallah la ilallah keur aya gempa keur aya lini aya pot ancelok keluar pamajikan kula teh mah ketium-tium acan la ilaha illallah la ilaha illallah bluk keluar nah cenah kiai sieun atuh lain cari selamat dong daripada aing ketika kenteng masuk ke tamang kula jeung babajikan ya Allah barang eta keluar anak orang di jero anak nu leutik rah
Ya Allah, balik dari ke jero, balik di keluar, suka anak orang anggal lo dibawa ke pemajikan. La ilaha illallah, kakarak sakit tuh pakai gempa ngomong ke kiamat. Kuat mararuji ya Allah, la ilaha illallah, pemuda kergapreh. Kuat muji la ilaha illallah, tapi double gedep jojong keluar, tolol tas eta. La ilaha illallah, la ilaha tuh jojong terus kieu. Polongo tas eta bloon. Ibu-ibu keur ngising di kamar mandi. Aya gempa kuat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuat digunting cepet. Ya Allah. Kuat langsunglah keluar. Ya Allah, kaget-kaget kuat tengisang sampai peting. Ya Allah, Rabbana Karim kusieun benar cuma nama. Ih, ke salat Isya teh langsung bae teu wawasieun. Mana cacalakina mah. Lini. Gempa. Heuy, cek salakina ieu mah aing gempana eumbeurgana lain deui. Meremena trauma pamajikanana, ya Allah ya Rabbi pak meni masya Allah mamah tadi ya Allah meningkat jantung meninggal lenyap ya Allah pak kau mah eta cek kiai cenah ke kiamat masya Allah ngaju bapak anak naon tuh ka dieu tariris ih cekolot pak heula ge lamun aya lini salaki jeung pamajikan Allah ulah sok berhubungan tubuh ulah sok jima salaki jeung pamajikan ulah sok mesmeo. Naon sababna? Sebab pak cekolot baheula ge lamun engke netes anakna bisi leulinieun engke leungeunna kikian bae tah mending mun jadi tukang marawis mah eta coba lamun tukang tandur pan eta pare teu nancep eta kikian bae tah atau mending mun jadi lurah atau mau bisa tanda tangan ya kikian bae leungeunna coba eta kakarak aya gempa sakitu mantak lamun jalma tukang muludan moal aya gempa anu ngorbankeun jiwa amin ya robbal nu kadituna lamun jalma tukang ngayakeun muludan bakal aman sataunon eta kampung moal aya pamalingan agal dijaga ku Gusti Allah ku gedena jeung berkahna ngayakeun mulud bahkan eta kampung lamun sok ngayakeun muludan bakal timbul sinar cahaya kampungna lamun kampung telok ngayakeun muludan bakal peuleuk kadeleuna sabab naon teu kasorot ku cahaya Kangjeng Ro lantaran tilok mulud tuh so umuh kadeleuna ge kampung nu tilok muludan mah sanajan itu ahli kampungna baleunghar masyaallah tapi lamun kampung sok ngayakeun muludan biasa bae masyarakatna indah adem ya Allah sebab naon sabab disorot ku cahaya Kangjeng Ro ya Allah ieu Kangjeng Rasul ningalikeun Bu ya Allah cek Rasulullah umat aing urang kutruk deuleu ngayakeun muludan aing masyaallah koti sore kene anak dibawa itu dijingjing ya Allah aing tungkul bae salak beak opat ya Allah ayo anak ngopi di coba kopi datang mari jeung ka panitia itu kok bingungeun panitia aya anu ngabulak bae ngarokok teureun-eureun teruskan ngarokok mah lagi ngarokok teu teureun-eureun rokok mah beak ka batur dipindah pat para rindah batur tungtungna eta ngaranna rojali rokok jarang beli nu kitu eta heuy bakal aman rasa tahunan eta masyarakat amin rahayang teu aman masyarakat mual aya palingan bakal aman satahun amin ya Rabbal bisi teu percaya urang dia cana bener teh eta muludan bakal aman satahunan coba jajal penting ieu tandem motor di dia di luar ulah diasupkan ieu keur ngetes omongan wali bener tah henteu tandem motor di luar kuncina cokot ka imah cukup kunci setang bener teh isukan motor urang leungit apa aya kumaha kiai lamun leungit nasib tah mangarana ulah nyalakeun kula nyalakeun aing dengke ji heuy ya Allah dangukan ku ibu jeung ku bapak nah sabaraha ieu kiai nyumbang muludan supaya menang ganjaran doang nu tadi maka nyumbangna kudu sadirham sabaraha cenah sadirham ai sadirham sabaraha kiai sadirham eta 4 gram emas lamun emas kuari sagramna 4 juta kali 4 kali 4 sabaraha
sadirham 4 gram emas, berarti wari 1 dirham 4 gram emas, berarti 1 gram 1 juta. 4 kali 1 juta 4. Lamun jalma nyumbangkan muludan 4 juta bakal diberi ganjaran tadi. Mantak teu amin teu sakitu ya nyumbang, nah bari teu lunas kadenge berapa juta HP kabeli anak hayang HP Android, ya Allah kok dibalangan imah sampai pareupes kacana belikan langsung ke indung bapana, berangkat langsung ke ditu tuh, ya Allah kasih kupat tak mana, ya Allah ya Rabbi meuli langsung HP nu 2 juta paling murah, HP Android kata HP Cina tadi Islam deui kunyana eta jatuh di hutang HP kabayar, HP kabai ai kunaon jeung muludan sia teu kabai, jawab siap kolongo tante nu kitu atuh ja eta lain cek aing ya. Insyaallah tahun harap muga-muga hidayah taufik ya Allah jembar rezeki kabehan niatan ti kuari, ya Allah Gusti mun abdi embun abdi mun abdi cek tatangan mun sia naon mun aing buka milik gede aing nek nyumbang muludan tadi cek ge sadirham 4 gram emas aing boga gusuran 1 miliar sumbang kowe muludan 40 juta amin gitu ya Allah. Terus Masya Allah hiji deui nu terakhir, lamun jalma ngayakeun muludan hadir kana muludan doang urang kieu hadir diondang ku urang dieu atana pi ngadengekeun langsung aya urang ka ditu bela ngadiran muludan, ya Allah ya Rabbi maka naon anu digaranteskeun dina hate ku Allah bakal dikabul. Eta rah caritana ieu boga babaturan neuk nyalon lurah, neuk nyalon lurah cerita memang neuk nyalon lurah barang geus kitu beuh kaji calon 4 abdi mah nya budak keneh abdi mah nya duitan. Oh aju kumaha ya ieu mangadu nasib bae cenah minta saran ti ka haji. Oh minta saran oke minta saran minta doa lah ka indung bapak aya keneh ibu bapak aya minta hampura dosa minta doana terus tidinya cekula ngayakeun muludan niat ngayakeun muludan hiji hayang dihasapatan Rasul 2 ieu kulang jadi lurah tahun ieu aya maju kumaha ngayakeun muludan anak cukup niatan ku anjeun meh hate teu kudu diomongkeun niat abdi ngayakeun ondang kiai tasakuran mun eueuh kiai nu ngadukung sia saha bae geus masyarakat 15-an 20-an ayakeun sia marhaba baca ku sia santri sewa jalma nu nganggur santri teu kula rah kitu bae eta maca deba sareng maca eta Kang eta Mang macanan lain hiji tenan hiji tanu burdah baca kulantaran eta mah nama geus nekat bener hatina aja kumaha duit eueuh ya Allah arembungeun eta jadi naon ngaranna tim sukses duitan daek lo mah dulur-dulur nabe gitu. Masya Allah dibaca niat muludan burda marhaba eta lawanan nu 4 hadirin lamun dihitung dihijikeun eleh keneh ya Allah pohara ieu ganjaran muludan teh ya Allah. Bahkan pala hadirin Bu hayang naon kuari ibu cicing di dia mementa cukup dina hate bae tuh kudu disebutkan anu terang hate urang jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ku berkana muludan ya Allah abdi salaki ya Allah deugel ya Allah Gusti nguseup bae unggal peuting ya Allah salaki mancing bae ya Allah muga-muga berkah muludan sing sadar eta gagang beusutna sing potong ya Allah muga-muga ya Allah jangan mending mun bebeunangan ya Allah berangkat asar balik isuk ya Allah mending mun bebeunangan ya Allah laju molor ya Allah Gusti ya Rabbi ya Allah lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah salaki abdi mah Sunan jaga kali ya Allah
Ya Allah Gusti ini cek seorang nih selaki abdi ngomen lalayangan bae ya Allah kolot-kolot ya Allah aya di dieu nu kitu ih komplit amat eta rakyat hayang naon geura ya Allah Gusti solehkeun hate salaki abdi insyaallah kalau bakal disolehkeun berkah muludan ya Allah yang kabayar utang ya Allah utang ya Allah utang Bang Emok ya Allah utang Bang Keliling ya Allah Gusti abdi menggeus ya Allah abdi menggeus ya Allah moal ngahutang-hutang deui ya Allah yakinkeun ka iman Gusti ya Allah abdi Gusti berkah muludan abdi yakin ya Allah yakin ya Allah ta eta urang mah hayang boga naon hayang naon geura sebutkeun pemuda euy pemuda jomblo langsung ya Allah berkah muludan hayang kawin ya Allah Palestina geus perang bae ya Allah moga-moga Israel sing dielehkeun ku Gusti Allah ya Allah amin gitu orang Palestina dulur-dulur kami ya Allah moga-moga diberi kemenangan ya Allah diberi kesabaran ya Allah diberi kekuatan ya Allah diberi ketawakalan ya Allah musuh-musuh Allah hancurkan ya Allah kuberkahna kanjeng Nabi ya Allah kuberkahna Maulid Rasul ya Allah Rabbana Karim hayang naon pemuda ya Allah kawin ya Allah mun bisa makasih Dewi ya Allah kadang deulekeun me abdi mah Gusti si Dewi ya Allah nangkara kasa diluhureun ya Allah lamun angkup asa dihandapeun ya Allah ya Allah lamun keur nginum inget ka si Dewi langsung kebesekan ya Allah lamun keur geus dahar beak 2 piring inget ka si Dewi langsung seubeuh ya Allah teu meureun mah geus beak 2 piring abdi ku bogo jasa Gusti ka si Dewi ya Allah tapi mainna teu bogohan ieu dukun mah geus beak 18 ya Allah bahkan dukun nu kamari maka 19 ya Allah ngomong kieu lain doa nu teu manjur beungeut si anu koromod da malah tapi ku abdi yakin ya Allah berkah muludan ya Allah si Dewi sing ngajodoh jeung abdi yakin ya Allah ai barang isuk-isuk teh kling assalamualaikum Ahmad waalaikumsalam mohon maaf ya ini kan dengan siapa ini Dewi Kak Kemod oh Dewi kok sinarieun Dewi nga-WA oh kok sinarieun emangnya ada apa Dew? Ah enggak kangen aja iya Kak Kemod juga aneh dulu kan Dewi hewa sama Kak Kemod sampai diajak kawin enggak mau sampai di Ciduan ini banget Kak Kemod sama Dewi sampai sekarang hangitnya kerasakan sekarang atau kota hangitnya kerasakan kelebatan bau pan hangit meta iya maafin Kak Kemod makanya dalam hari ini Masya Allah emang Dewi kenapa sekarang bogoh lagi sama Kak Kemod nggak tahu itu Kak Kemod kalau dulu emang lihat Kak Kemod genek jadi kayak lihat kadal aja hewa enggak resep enggak terus itu pas muludan kemarin di Kutruk tuh di musola Riyadul Jannah itu mendadak banget Kak Kemod ruha ya berarti manjur ya muludan hayang naon kira hayang na ibu mementa ya Allah Gusti berkah muludan ya Allah abdi anak 8 ya Allah coba anak abdi usaha sing anu maju ya Allah Gusti jadul bapak kamu tuh ya Allah anak abdi ku berkah muludan sing anu maju ya Allah usahana ya Allah bener baik menang 4 poe anakna dagang cilok didorong pakai gerobak maju terus usahana dijabas eta mah doana jayang maju ieu dagang cilok didorong pakai gerobak maju eta rah terus nah ya mantak iya urang lamun anu digerenteskeun dina hate cek Sanawawi bakal dikabul ku Gusti nah geus pertama nama hayang dihampura do tetepkeun iman anak hayang saro insya Allah laju naon tuh ieu kiai tujuanna diperingati maulid nah iya geus terakhir apa ya setengah 12 rah iya setengah 12 terus apa enggesan hei nu mantak urang kudu muludan paladirin hiji tujuanana tasakur ka Allah tasakur naon yen Allah geus nyiptakeun Kangjeng Rasul bahkan alhamdulillah urang dijadikan umat Kangjeng nya naon untung nak itu kiai jadi umat Kangjeng Nabi ribuan miliaran keuntungan
innal jannata hurrimat alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha. Saknya surga cekang jeung nabi diharamkan ku Gusti Allah pikeun nabi-nabi nu sejen sehingga aya heula nu bakal asup ka surga pertama. Wa hurrimat alal umam, surga diharamkan ku Allah ka umat-umat nu sejen hatta tadkhulaha ummati, sehingga umat aing heula anu bakal asup ka surga. Iya nu diharapkan ku urang ya tasakur ka Gusti Allah, hiji muludan teh tasakur ka Gusti Allah, anu kadua urang teh ngayakeun muludan tujuanana urang keur daftar diri ka Kangjengna. Ieu keur ngeusi absen ayeuna ieu. Ya Allah, engke jaga di alam mahsyar jelema pakewuh pala hadirin. Ya Allah, eta di alam mahsyar jelema kumaha kitu? Ya Allah Gusti nu agung. Diantep ku Allah 1000 tahun. Ya Allah, teu dikumahakeun. 1000 tahun ku Gusti Allah diantep eta umat ka dieu ka ditu ya Allah, bring ka dieu bring ka ditu diantep ku Gusti Allah 10.000 tahun. Tidinya langsung Kangjeng Rasul nyuhunkeun ka Gusti Allah, cek Gusti Allah, ya Muhammad irfa' ra'saka, hayang naon Muhammad, geura atuh anjeun geura menta, ieulah ngaranna syafaatul uzma. Syafaatul uzma eta syafaat keseluruhan orang kafir ge disafaatan ku Rasulullah fi faslil qada, dina tempat hukuman jaga di akhirat. Jadi kieu diantep ku Allah 1000 tahun umat ka mana kuduna. Tah ketika Rasulullah mementa dijabah ku Allah orang kafir ka neraka khalidina fiha abada. Orang mukmin anu iman aya nu langsung ka surga teu deui teu make hisaban deui, aya anu dihisab heula, aya anu mampir heula ka neraka. Muga-muga urang mah ulah lah. Aya urang buduk mah teh nyahonya. Sigana aya banget kieu mah cek ulama kitu. Mun teu mampir heula lah. Urang mah kahayang mah embung, urang mah geblek-geblek, tolol-tolol, polongo-polongo. Urang mah umat Kangjengna embung ka narak, hayang disapaatan ku Kangjengna, hayang asup ka sur. Alhamdulillah. Ya Allah, pala hadirin, nah iya ya lebah dia ya bu pak, aya nu mampir ka neraka rah. Begitu mampir ka neraka papangi jeung engko. Oh, si engko deui. Hayya, cek si engko. Kamu lulah kutluk? Cek si engko. Kamu Islam engko? Kamu tetangga kiai. Kamu umat Islam, tetangga kiai, tapi kenapa kamu masuk neraka? Cek si engko. Koe onam, pakai onam tas engko ngomongna. Poho meureun neraka ye panas. Koe onam masuk neraka wajal-wajal saja sebab koe bukan Islam. Wajal-wajal saja. Tapi kue di dunia kayak layak. Masya Allah, uang kue banyak tuh, lihat pabrik-pabrik punya kue, pabrik salimi punya kue, pabrik sabun punya kue, pabrik anu punya kue. Umat Islam paling sohol punya pabrik oncom dan tempe yang menimbulkan ketombe. Bener kajenana mah aduh orang kutruk cicing be jeung lurahna. Hayya, kamu Islam engko KTP kamu Islam, kamu rumah dekat musola, tetangga kiai ongko, kami masuk neraka. Koe onam, mereka onam dia sih ngomongna. Masuk neraka wajal-wajal saja, tapi koe di dunia kayak layak. Lihat, istri koe cantik, rumah koe 3 tingkat, mobil koe banyak. Kamu orang udah miskin, rumah mau lubuh, istri udah bengek, kesrek, hidung monyong, cerewet deh cenah. Waduh. Kumaha ye nya geus kieu. Duh cicing deh. Tah. Kunaon ieulah torojol syafaat Kangjengna. Cek Gusti Allah, Muhammad pintu neraka hendak ditutup ku kami. Geura teangan bisa aya kana umat anjeun nu nyelap. Eta Kangjeng Rasul bu asruk-asrukan, geus poho ka capek, poho ka sagala-gala. Ngabelaan banget nu ka dieu, nu daregeul teh. Rumah setan teh degel. Jawab.
ngaku cinta ka Nabi, tahajud tilo, witir tilo, qobliyah tilo, ngomong nama cinta be cinta. Rumah satu orang degel, ya Allah, oh Gusti, ya Allah ditiangan disingkap bener akarah ku Kanjeng Nabi. Barang di dalam bener urang kutruk doang. Cek Rasul sia urang mana kutruk. Kumaha tadi di dain urang ka mana panghandapna. Ya astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Henteu geura diangkat urang langsung. Wah jeung aing langsung diangkat. Aisyah kumaha tadi masuk ke neraka. Udah loba omong Rasul geura angkat beureun teu ka bawa panas ieu. Aisyah urang mana urang kutruk. Aisyah Islam talain atuh Islam Rasul. Sok salat sia. Kadang-kadang. Sok sia puasa kan 3 poe. Sia sok salat paling ke Idul Fitri. Ya Allah. Pernah saya baca sholawat ayat petir doang Rasul budicat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi saya Islam ayat keimanan, iman ke Allah, iman ke Rasulullah, iman cek Kanjeng Nabi, ya Rabbi adkhilil jannata man fi qalbihi khardalatun. Gusti asupkeun ka surga saha jalma umat abdi anu aya dina hatena keimanan sanajan sagede sireum ateul. Ya Rabbi adkhilil jannata man kana fi qalbihi adna syai'in. Gusti cek Rasulullah asupkeun umat kaula sanajan dina hatena aya keimanan sagede kuman. Alhamdulillah kurang kumaha Nabi ngabelaan urang di dunia, ngabelaan di akhirat komo ngadoana ge Rasulullah mapikeun umat. Gusti di masjid ijabah umat abdi ulah dibere siksaan jeung cobaan sampai umat abdi maot kalaparan. Moal aya umat Rasul maot kalaparan. Kumaha Gusti Allah, heuh Muhammad doa anu ieu ku aing diijabah. Umat anjeun moal aya anu paeh sampai kalaparan. Ngadenge urang kutruk rah sabaraha taun urang cicing di kutruk. Aya eueuh urang dia anu paeh teu nyatu sampai kalaparan. Eueuh, urang saya eta kudu lu kalaparan sampai paeh. Aya nu kitu. Eueuh aya ge paeh teu nyatu. Lamun paeh teu nyatu mah aya. Atuh piraku jeung paeh nyatu deui. Begitu yang disolatkeun ka mana cenah main keur nyatu heula deh bebongkongna kitu mah. Tages ieu Nabi ngabelaan urang ge kudu bener-bener sing rajin mun ngaku cinta ka Nabi lobakeun maca salawatna, sing akur jeung tatangga, ngaji saminggu sakali, salat ulah taringgaleun, mun bisa berjamaah, mun can bisa ulah sampai ninggalkeun salat. Insya anak urang isuk-isuk SD tos dohor madrasah ti beurang giring ta belajar malaca Quran titipkeun ke urang ka ustadna sebab ieu budak wari geus eueuh akhlakan ka kolotna, eueuh akhlakan ka papadana. Para hadirin hadirat, maka ku sabab sakitu dengan berkah maulidan muga-muga urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dihampura dosa, tetepkeun iman Islam, dipanjangkan umur anu barokah, menang taufik hidayah ti Gusti Allah, jaga di kiamat disafaatan ku Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma ij'alna minal mutamassikin bi syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma ansuril mujahidina wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin alal yahudi wan nasara wal majusiyin wa min hamazatis syayatin. Allahumma innahum maghlubuna fangsurhum. Allahumma innahum maghlubuna fangsurhum. Allahumma innahum maghlubuna fangsurhum. Allahumma anqidil masjidal aqsa min bara'atil yahudil mu'tadin wahfadil muslimina wal mujahidina wa ikhwanana fi biladi Palestin alal yahudi wan nasara wal majusiyin. Allahumma ihfadhum, Allahumma ihfadhum, Allahumma ihfadhum, Allahumma qawi imanahum,
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu anu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.